Met, kenaon cia? Aing keur moto dak. Aing jadi fotografer profesional. Kamemet keren euy. Oh, Kamemet keren Kamera sakit ya, Met? Kamera batur aing menang nyewa. Oh, Met, aing met dipoto make eta. Kosna bagus ge lamun dipoto make kamera eta mah. Oh Met, aing hayang dipoto make kamera eta. Mantap ganteng meureun aing dipoto make kamera eta mah. Jelas bek. Beungeut sia tadi nakos mbek ieu dipoto make kamera imah pasti ganteng sia bek. Oh kira-kira Met, foto keun aing. oh Met, kami foto kabehan. Oke, boleh. Tapi bayarnya. Bayar. Atuh lah, aing nyewa kamera lagi mahal sia mah. Oi. Bara duit ge met kudu bayarna. Tenang, berhubung aing ke promosi kena ya, ku aing kasarnya mah dibere murah. Sekali foto 10.000. Mahal amat met. Nyao, cenggo be Met. Cengkong main kenaon siar peurup. Kok sok ku aya bahasa mah dicabok menyen kayak beungeut sia. Oh, geus kieu Met. Engke aing fotonya ku sia, tapi aing dibalik heula ndek minta duit sekalian salin. Nah, boleh. Langsung dari itu ke. Oke, Met. Met, aing yang dipoto lah. Sarua ben ge hayang dipoto Kamemet. Oke, selau asal bayar sia. Oke, siap Kamemet. Oh geus jah, hayu urang balik heula. Hayu. Gran, bisi kaburu loba job aing. Siap. Met, aing gendek Met. Boga duit henteu ge sia. Yuk, kayak dihutang lah. Moal Met, aing dek minta duit heula ka ma aing. Sugan be dibere ku ma aing soalna ma aing mantes meunang duit BLT Met. Nah, langsung dari itu ke, gerak balik heulan. Oh Met. Ulah apa, beungeut tas seuseuh. Supaya glowing ulah renyak bae kos kieu. Ih, Maedan. udah itu ke. Oke. Nek kemana sih dak? Kami mah nek balik mang, nek ganti baju anu keren. Emang nek kemararana kitu Saria? Kami nek dipoto mang ku si Memet. Kami Memet ku ari mang geus jadi tukang fotokopi mang. Fotografer benjol yang fotokopi. Oh maaf. Salah biongkos ya mah. Dil, emang si Memet beneran jadi tukang fotografer? Oh mang, si Memet geus nyewa kamera segala. Ih, jo keren. Oh mang Dadeng dikeliling foto mal. Cuman to gratis, sekali foto 10.000 mang. Ndak aing gede lah gitu mah. Oh enggak, saya dikeliling foto mah geura salin heula ulah papakean kos kitu. Oke, siap lah. Sir balik itu geura salin. Oke, siap sih. Ayo orang balik hewan peliharaanku. Emang nabe ucing. Ih, sama ucing kadi ge. Sepan kamari di dieu teh disebut dogi. Dogi teh artina anjing kecil. Hayu orang balik dogi. Dasar Mang Edan. Ayo anjing kecil. Memang kurang normal. Kalau seorang disebut anjing kecil. Heh, Tompel, nek mana sih yang serapih kieu tumben-tumbenan? Dek foto-foto teh. Foto-foto. Heeh, si Memet kuring mah jadi fotografer, geus nyewa kamera segala. Beuh, jaho. Cuma mayar lamun hayang dipoto ku si Memet mah sekali moto mayar ceban. Daek lah mayar ceban doang mah teu mahal teuing. Oh, keur promosi cenah. Oh, Teh, geus keren beureun urang ieu, sakieu mah. sedeng lah dibandingkeun jeung kotok aing mah. Tasya dibandingkeun jeung kotok amat teh. Haduh, naon deui ieu datang siluman jadi-jadian? Tasya. Lamun cak si Sandil mah ini parah ini. Terlucu sama Pel. Udah amat. Gak neng setompel. Teh, iluan moal. Kami mah nek dipoto ku si Memet make kamera. Moal aing mah. Ih, hayu teh. Tenang, masalah mayar kasih Memet mah dibayarkeun ku urang. Alah, subek so-soan dek mayarkeun teh deh si kos loba duit bae sia. Boga tuh. Ya, siapa ge duit nama loba? Iya dong. Menang maling di mana sih eta? Sembarangan amat teh si menang maling. Iya duit nang kamera mak urang. Tumben amat ge, masih mere duit gede kitu ka sia. Soalna mak urang mantes menang duit BLT pugu. Oh, pantesan.
Misayu teh iluan foto-foto kayak orang foto bareng berdua. Ogah aing. Ayo lah teh. Embung, geus aing mandek balik bae warung aing nungguan. Sakedeung doang ieu teh. Percuma bek moldekeun kajen sia sujud ge kata desi. Selara teh desi mah tinggi bek. Moldekeun foto bareng jeung manusia setengah alien. Kos sia. Pinekun setompel. Jo, keren loh gaya aing. Kerenan benjo dong. Katro siapa nih foto sih pakai batik. Saboding gue dasar mamak sirik, mamak sirik. Keren, aing mau tudung orang India, bujala kamu. Coba aja belajar lo orang. Saya jadi tukang foto nak. Aing nu gaya geran. Fotokeun, gerak. Gerak sekali deh. Ganti ya. Ah, gerak. Bisa dia. Foto dia, Jo. Keren ya, saya demi be. Nih. Mantap. Baru jiwa mari cobaan, ayo. Ada Neng Gelis, wanita pujaan hati ada-adai. Ngomong naon beren sialah. Sia ndek foto-foto bareng tajeng budak. Ih, kok kamu tahu sih sayang? Yang sayang sialah, suekeun ku ngeueur sia. Ulah galak-galak atuh sayang. Ya teh su yang sayang bae ka aing, garetek boal aing disebut sayang ku sia. Kremin dong. Langsung keremen jubur aing disebut sayang ku sia. Sini, ku ada dai garukin. Sayang amat aing, menang banyak si aing kitu mah. Kali-kali bere adegan nungeuna des, ulah apes bae. Ja bosen. Geus lah ndek balik aing mah. Ulah kabalik des, mending urang foto-foto layu cenah si Memet geus jadi fotografer. Embung, aing mandek balik ndek jaga warung. Please lah, urang foto duaan anu romantis ya, sekalian foto jeung para wedding. Idih, amit-amit. Geus lawas aing ndek dapur. Aing mana nuturkeun bae sampai si ada foto bareng duanya aing. Heh, Dade, lamun sia nuturkeun aing bae, disumpahkeun ku aing sigi kanjut sia buruk sabeula. Bodoh amat aing mah. Ai, nuturkeun aing keneh bae. Cok aing ge aing mana nuturkeun sia bae sampai si ada di foto bareng duanya aing. Haram jasa ieu jelema. Ditusuk aing bol saya. Ulah des, bae aing. Ka dieu sia. Sawan kan sia, macem-macem sia ka aing. Haram jadah sia. Ngapain? Tunggu udah si Desi nage. Ampun, aing mah ku galak jasa teh si Desi. Emang aing cowok apaan? Nek main tojos baju bur aing. Keren ya. Keren ya sih. Lumayan jeung bahan koleksi. Bacol ke penting. Sedap segitu ge. Potri lah, kedeng. Ready sekali, ready. Paskeun ina. Met, kedan sia di dinya. Dokter naon kok, Mang? Alah, sia neuk maling jakjut pamajikan aingnya. Henteu, Mang. Arep jada si Memet neuk maling jakjut pamajikan aing. Pel, mana si Memet nanggu bae? Tenyaho aing ge. Ih, malah datang si Benjo jeung si Sandil tuh. Rak, mana si Memet? Ku kami kinangguan. Kumaha sih? Gos, tungguan be heula di dieu lah. Hayang gegeran di foto ya Benjo mah. Hayang geura jadi foto model. Foto model naon Benjo? Jelema kos ya mah uka pantas. Si Benjo mah cocokna jadi model babi guling. Sube, kayak kalem. Parah Jo, parah. Dan yuk. Deh Jo, aing geus siap di foto ya. Oke, boleh ya istilahna mah pas orang Rohingya. Siap, pindakeun jasa aing disarwakeun jeung orang Rohingya. Emang Mang Dada indek ilu tah di foto ku si Memet.
Ndak lah aing ge. Ndak jeung ganti foto profil di Facebook supaya keren. Waleman, kolot-kolot. Dak. Tuh, Kang Mehmet datang tuh. Met. Kami geus siap ya, hendak dipoto. Oke, bagus. Duitna marahan tuh Saria. Aing nawa, Met. Yo, 20, 2 kali foto, ho. Oke. Aing 15.000 ya, Met. 15.000. Oh, Met. Kan sekali foto 10.000. Berarti ki aing mah dipotona 1,5 Met. Bagus lah. Lir aing makasih ya. Siapa jam mana? Ya, Kang Mehmet, benjo mah 10.000. Sekali foto baik. Kajen, yang penting hasilnya bagus. Oke, Kang Mehmet. Siap, dijamin bagus Jo nama moto aing mah. Mantap. Aing genek, Met. Ya, 20.000. 2 kali foto. Wah, mantep pengadai. Met. Bah, subek. Berem duitna. Yolah. Kasubek, tumben amat duitna penggedean. Mana Jo, matas menang BLT cenah. Oh, mantep ya Kasubek. Ya Met, 10 kali aing dipotonanya. Siap jasa, Bek. Pokona kudu bagus ya aing dipotona. Tenang, Bek. Bengecia tadi nu hancur ya. Pas jaya menang Macprek. Engke dina foto nama bisa jadi kos alil luas ya, Bek. Asik, mantep ya Met. Bagus ayo, ulah di foto-fotona. Di mana Met? Ayo tutur kena aing, Bek. Di bayinya foto-foto nak kayak tuh di pos. Di pos amat ge Kang Mehmet foto-fotona. Loba banget. Nyaw keren be hasilna. Nanya doang ge. Yuk, saat lah ya anu di foto nak. Aing heula atuh, Met. Aing kan paling kolot. Oke, boleh. Oh, geus dak nyele be urang mah. Bagus geura. Tapi mantes Mang Dadai aing netnya. Soalna aing kan numere duit nu paling gede. Oh, bener sip. Hilang bahas ya urup-urup. Nyaho mentang-mentang. Ayo, Bang. Mengadai dia kayak di pos. Oke. Kumaha Met ke aing? Mengadai gedang. Ulah gitu kayak gedang nak. Aslan. Tepung. Ayo, jelukin ya. Oh, Iya. Nah, gitu Bang. oke siap. Sekarang deh. Kieu, Met. Ada bagus. Oke, pertahankan ya posisinya. Oke, siap. Siap, pertahankan. Met, kebelah amat cangkel deui aing. Gedeng Mang, sabar Mang. Ayo Mang, siap Mang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Keren Mang hasilnya. Oh, tah. Oh lah, kuari ganti gaya. Gaya naon deui kuari, Met? Iya. Mari turun lagi. Emang ya. Gaya naon terus kitu, Met? Iya, ngarana gaya monyet ke arah tuh Mang. Teh sia gaya monyet. Oh, turutan be. Mung lain pira aku aing serokeun jeung monyet. Eta gaya anu ngeter zaman kuari Mang, turutan be. Hayang aing, gantilah gaya nu lain ke. Bener sih mah. Ulah protes Mang. Urang selaku fotografer profesional nyaho gaya anu keren Mang. Ulah gaya monyet teuing ge. Loba protes ieu mah jelema. Geus gas sekali bae heula foto ke jelema loba protes mah. Honggas, aing fotona hiji bae. Oke. Balikan duit aing ceban deui, kan fotona cuma sekali. Oh iya. Tah, ceban. Oke, hasil dikirim ke HP Mang. Oh tah, awas ya foto dalam itu dikirim. Oh, oke dikirim. Honggas, aing hayang ini foto gaya monyet segala. Nah, fotografer kos kitu. PA ieu mah. Ah, di foto ongko, tapi lupa protes. Bek. Bagian siapa, Bek? Siap Met. Jaan. Kau coba yang kira gara-gara itu.
Geraan apa reup ke dia? Subek. Kumaha met? Kayak tadi anu menyat gagaro. Gak enak ulah kos gitu tin gemet. Lo nggak bantah, nyanyi hasil keren be, percaya ke aing. Oke. Geraan itu. Met, unu lain deh gitu gak enak met. Geraan. Pan eta mah khusus yang si dada ya met. Sedang bantuin. Oh, Geraan. Menyat gagaro kan. Dan kieu met. ekspresi begetah kudu merenyi bek, merenyi. Aing tuh bisa met, kumaha? Merenyi tonjok poing ya. Praktekkeun tuh met meureunyina. Kan. Merenyi. Nah. Oke, mirip jasa. Tahan bek. Geraan ge aku kebal nih. Geran merenyi, geran. Oh. Tahan bek. Tahan. Tahan bek, tahan. Tahan. Ih, hese ati bukna kena benang ya. Tahan bek. Tahan. Tahan bek. Tahan bek, tahan. Tahan. Siap bek, hiji dua tilu. Oke bek. Mantap. Kuari gaya kieu bek ya. Gaya naon deui eta met? Iya ngaranna gaya guguk sedang pipis. Eta sia. Piraku aing geus keren kieu di fotona gaya guguk sedang pipis. Bebacot sia. Turutkeun be aing. Tapi met, Sedekah mana ka aing? Sedekah ka aing? Oke met. Gan. Oh. Kumaha sih tadi kumaha pohoan? Piraku met sabari ngelel met. Oh, gan. Oke. Gan. Kumaha kieu ngelel? Syukuran naik hiji. Anu mana? Iya coba. Kieu met. Nah, geus kitu. Ih, buka ini hese ge ieu. Bek. Beungeut bek, balik ka dieu bek, balik ngalal bek. Gran. Nah, oke. Ih, nu hese buka ieu. Siap bek. Hiji, dua, tilu. Beuh, mantap bek. Beuh, keren sih bek, keren bek. Sekarang 2 kali foto sih bek. Jadi ini gak lanjut ke tiluna ya. Gaya naonnya. Foto katilu gaya. Ayo bek, gaya bek. Si rahasia dihanap, suku di luhur. Gaya naon eta met? Kayak manuk malik manuk malik bek, gaya manuk malik kan. Bunga yang met, nges cukup 2 kali bae met yang malah. Nges 80.000 di boka di met, nges met 2 kali bae met. Bong, tuh hayang emang gran. Nges aing embung lah embung met. Si kawan ka aing ah. Bodo amat embung met. Met. Si kawan ka aing ah. Embung met embung 2 kali bae met cukup met. Harus dia harus ya. Wah, justru mantong kalau Bodo gini. amat aing desin nges met aing 80.000 boka di met. Met, ada nih. Gran. Bong aing mah. Bong gran. Malik. Mang. Ayo Kang Mehmet mau tada kos kitu mah. Bejo mah embung dipoto lah. Sarua yang gejo embung. Dak, mending kabur bae lah. Kajen tin aing mah rugi 20.000 keur kieu mah. Oh bener tip. Ini udah kabur bela. Daripada dipoto ke si Memet, fotografer nahan mah kos itu teu jelas. Oh, saya gak kabur. Ampun met. Aduh, ampun met. Lu bos ka aing ha. Aing yo fotografer profesional yo, hargaan aing. Oh met. Geraan guys ya, sia kan 2 kali. Jangan 2 kali foto yo, 8 kali deui sia kudu daek. Oh met, kumaha cek sia bae lah. Pasrah aing geus keur kieu mah met aduh. Oke, bagus. Lan, Met. Kok budak kareueuh? hoja. Kamerahan teh budak. Kam jadah doangan.
Wah, Subek, ini kemana sih ya? Cicil lagi si fotona, Subek. Wah, Subek. Wah, Subek, ini kemana sih, Subek? Penjada sih ya. Wah. Serem jadi sih ya, Subek.